Para anggota DPRD Kabupaten Cianjur nu namina DPRD Kabupaten mah katudingan hungkul, katudingan loba duit, katudingan aspirasi, katudingan pokir, padahal mah nu pangripuh nama DPRD Kabupaten. Kaca mobil tadi dibukakeun jadi omong ti barang jadi DPRD cenah sombong ayeuna mah. Lamun beger kanyahoan, nu hajat unggal poe, nu ngajuru datang ka DPRD, nu gering datang ka DPRD, nu pasea datang ka DPRD. Ai palebah dana reses jeung kundapil mah eleh ku DPR RI. Gitu mantake kudunya ka anggota DPRD kabupaten teh katudingan hungkul teu bisa nyieun aturan kabeh kudu tunduk ka luhur ngala duit 400.000 ge kuat kudu mang poe-poe. Mudah-mudahan kahareupna robah nasibna. Da karunya kuring ge pernah jadi anggota DPRD, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi wakil ketua komisi 4 DPR RI, jadi apal di mana diuk nu pangeunahna.